Gede. Dor ke, dor. Aing ge nya. Hei, Marisol. Hey. Ple. Sini Dieu. dong, Naon? sini dong. Wah, najis aing mah naon rek naon? Sakadeng orang aya bisnis perlu. Gawat. Penting ya mah. Rusuh lah wingi meuli itu tuh rokok ka warung. Gawat ka dia sakedeung. Anjing. Gus. Tarik. 4 juta goblok. Tarik, Gus. Geus 4 juta mah halus. Tarik. Heeh. Tarik we Gus, tarik. Gua dewe aing gegan Malam we. malam. Siap. Ka mana urang? Kita kerokean ke Citra. Ya. Yes. Ayo. Kita mandi dulu dong. Mandi. Makan, kita langsung berangkat. Ayo kita berangkat. Dalam hati. Asik. Kalau beristri 3. Kemana nya? Cenah ka dieu teh teh. Geus boga di teh beak. Siapa yang gitu tungguan teh aya datang tah. Naon deui? Ke aing ka titah nyaba geura ku kolot. Nah, Kan duit. bakal mana isia tuh? Geus cicing we di lemburun sosoaneknya baik naon anjing. Untang lantung adi tuh ka dieu di pakotaan geunan. Ke titah mah aing teh gawe pli di ditu teh. Di mana gitu? Titah di Bandung. Gawe naon? Ke pan aing bingung ijazah ge SM up anjir. Hah? SM up. SMP naon? SMP kunyuk gitu. Heeh. SMP naon? SMP nu sia mah. Kumanya pli aing bingung euy. Teu boro-boro sia aing sarua we bingung. Nah, kumaha? Ai Mang Nur ka mana? Kugu Mang Nur teh ku aing tadi disambut teh gering muriang awakna. Loba teh ulin kamari di Citra anjing. Apaan heueuh? Eta aing teu kuat tayang seure eta. Mang Nur teh katro apa kumaha sih aing teu ngarti sih eta ku Mang Pan Nur. masih kena grogi manehanana masuk ke tempat nu kitu mah meureun. Mimiti datang heuh eta Mang Nur. Terus diuk teh aing eta dina. Yo cenah eta meni lampuna kekerecoman ceuk aing teu kuat tayang seure eta. Anjing aing sebenarnya kamari teh plik. Ya anjing eta mau Mang Nur. Heuh. Matak ayeuna manehanana totoan teh jadi muriang we ayeuna. Saking ku hebohna pan kamari geuning segala di hakan segala naon-naon geuna dietakeun. Apaan heueuh. Yo. Tadi geuna aya ngawe isukan mun cager hayu deui cenah. Tapi ku aing tadi disampur ka imana gering. Oh, geringnya. Jika nama buru eta rokok gabus kan biasa mah lain nu gabusan. Aing Mang Nur, aing teu tega sabenerna aing teu kuat hayang suri mun geus teu kuat ek ngagagak eta ku aing ditahan. Aing dawatir eta pel saloba-loba atuh. Jaban mun dimotah pel hayang 3 deui. Aing ge uyuhan. Ieu kumaha ieu? Duh aing duit beak beungan kamari beak deui nya. Ya kabeh atuh bea kumaha tuh meni ulah huta kitu anjing meni sagala dibeuli canggih setik Sia sagala. mah sok rada pinter ayeuna neangan pencerahan ya. Iwal teh eta urang mah sipli euy. Kumaha tuh? Ai beresiko. Anu teu boga duit aing. Sia boga meureun jeung saeutikeun mah. Deng menyambet aing mun boga mah moal beti teh ka kota tuh ku indung. Kumaha tuh aing mah boga duit lagi nang kamari beak anjing mah. Kumane diurang-urakeun tah. Hah? Motor pli ya? Hah, li Terus motor aing kudu dijual gitu. ih, ai dijual mangke sorangan balik erek kumaha ku pamajikan Kipli. Terus kumaha? Gampang kieu mah. Gampang kumaha? Yo. Ku aing cong bawa heula. Kak, Cong gadekeun. aduh. Nah, sia bakal kali gadekeun atuh pamajikan aing bisa ngacaprak. Ingat teh kamari. Basa menang gede. Ulah mahal-mahal gadena atuh. Berapa kadena? Geus cong gadekeun we 1 juta. Anjing kayak lamun teu beunang kumaha anjing? Kitu tah. Teu ieu teu mengingat sorangan mah basa ka Citra teh duit naon.
jeung Mang Nur urang tiluan teu pira boga duit 50.000 Mang Nur ku aing di Depokkeun nepikeun ka bisa ka Citra. Tapi eta menang duit gede abang-abang duit nu kareritunya. Nya heueuh atuh. Beakeun lagi teu para rugu. Dan kitu mah ulah dibawa ka imah duit kitu mah judi itu haram. Tapi ieu butuh hijau pangabutuh ya kumaha ya. Heuh geus ieu we can sakolakeun heula. Maneh daguan di dieu. Ieu urang aya boboga ieu babaturan si Firman. Si Firman mah bager ka urang mah, da aing mah jamanna bener. Ieu kumaha tuh? Pokona mah sorangan daguan di dieu. Tapi aman, oke aman moal nih. Ih geus ingat-ingat mah nu kamari basa meunang urang ka Citra bahagia gitu sakitu we geus. Tong loba kasieun pri hirup mah kudu lepas. Makanya Urang mah ingat yang dulu atuh pan aing can mikir ieu teh. yo lamun hirup loba mikir erek iraha setarna atuh urang. Bener teu? Sok pikiran. Bisa masuk aya we Tuh. akal bulusna teh. Jadi lila daguan we heula. Sok ka mana-mana pri. Si anjeun sanyana rek gadekeun motor aing. Da kumaha lamun pamajikan aing ngacaprak teh motorna teh balik deui. Anjing. Tapi mudah-mudahan mah we sing menang lah. Gimana aya moalnya? Engko pabagikan jeung hujan aya mah. Cenah lah hujan berkah da. Urang mandarimakeun we kumaha kaayaan. Mana ya? Tampir man. Man. Hoi, Oh, apa naon di dinya man? kumaha wong? Mulai di tukang. Kumaha? Hujan nih. Iya man. Aduh, Kumaha ya naon ieu teh? iya man. Pan urang teh aya keperluannya jeung si Mang Kipli. Oh nya kumaha Ah. Wayahna urang nyapel motor. motor saha ieu teh? Mang Kipli Terus kumaha? nya tulungan duit 1 juta. Kayak paling ge sore lah. Aloh sore geuna. Oh nya ngagadekeun meureun istilahna. Nya ngagadekeun kitu ngan eta ngan moal motor naon poe surat-suratna mah di imah. Tapi bener kegantian deui gancang sore. Nya insyaallah lah sore. Soalna ieu urang duitan pamajikan yang isukan balanja. Kudu geus kegantian ke sorenya. Heeh bener. Bener ya ulang awadul. Transferkeun we kana dana nu urang geuning. Dana nya sok da urang geus taranya ka oke cenah mah. Transfer we sok. Heeh. Sabaraha nomor ieu danana? Nya biasa rek dipake nomor WA urang geuning. Ada ban sakedeuk. Heeh. Ieu lain. Nya bener. 1 juta nya. Heeh. Bener tapi gantian ke sorenya. Mm-mm. Lila isukan Iraha tuh urang bohong aing teu mah. Tenang we. Cacang pemajikan urang teh atuh. Gampang si Kipli apal si Kipli. Jujur si Kipli mah. Nya harus simpen sorangan nu ka dieu nagelin si Kipli nanya. Ieu da motorna ge nu si Kipli. Urang mah dititah. Nah, kita Heeh. cek lah sudah. Oh enggak man. Ya. Kuncina So, benar heeh ke sore heeh gantian. paling ge bisin teu urang nu ka dieu nanya man. Heeh. Paling ge si Mang Kipli nanya. Benar tapi heeh. Heeh. Sok. Kipli mah da ke paling ge bulit sok langsung ka dieu geus mah. Nya. Saya Nuhun ya. apa nya bukan ditungguan kurang sore wongnya. Heeh, heug. Siapnya nuhun. Ayo. Ah gitu. Ayo boga kawauhan, babaturan boga duit teh. Kieu bisa saling. Lagi lating si punyuknya. Wah kita motor aing bawa kabur lah si punyuk ka kota gitu. Aing sok hari wangkeun si eta teh sok brudak-bruduk teh para rugu jalan mana. Kada tungtung nama duit eueuh motor eueuh ke tungtung nama si kehead mah. Mas punyuk datang. Maaf, bisa. Nya tuh bisa. Bisa tuh. Dia takunana. Hah? Sabaraha dia takunana? 1 juta kabeh diasupkeun. Sok gas. Siap. Kesalnya. Kehead sing meunang kehead. Nya tuh piraku eleh mah urang ge embung. Berarti lamun urang menang teu kudu nyabab, Li. Jadi urang di lembur cicing, indung urang moal naon? Hah? Jang main ieu we deui nya. Kakeknya. Sareng mah kumaha urang we. Bae cuang langsung bet badag we ieu. Ulah launan we ulah badag-badag teuing sama mun sok kabina-bina teuing. Ih, pan mah depona ge 1 juta. Sorangan rusuh teu? Nah, kumaha kitu? Mun rusuh mah cuang langsung keber wae. Rusuh.
Rusuh tuh anjing. Oh, mata. Aing dititah ku pamajikan aing. Udayana lamun teu dirusuhkeun ku urangnya, mun teu dirusuhkeun. Udah kumaha mah lilang ke mainna. Kan urang coang langsung bet badag kan 3-2 biasanya gitu 3 eleh 2 menang tapi sok langsung badag. Aing perasaan aing sarat kurang meunah ieu ya. Moal tenang pe. Urang mah kitu pestana. Sok mainkeun itu. Ieu keur ya, teu dibeulikeun tah. Tah, Sok. tah urang meuli ti ieu 30. Tah. Menang tuh lumayan we tuh nambahan 50.000 tah. Oh, cicing lah tuh. Jadi aya Cokot we 50 50 zaman ayeuna Kipli 50.000 mah kana naon meuli cikur sorangan. Pengen gede gua. Kas Aing kuning. mah geus cong gedean. Betna tah. Tah. Sok atuh. Dor. Aduh, Dor. ih. Butut nu ieu mah euy. Butut euy pi nu ieu mah euy. Elehnya. Heeh. Cong taikeun saeutik. Urang mending keneh digeber ti mimiti, sorangan mah loba kasieun. Udah anjing tong bakasieun nama kumaha anjing motor eta kumaha ih. Keun we gampang kayak sok kagantian cicing. Tah tong gedean saeutik. Sok, tah. Tah. Dor. 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 Tuh dor. Ih, anjing nolong geura euy. Aduh. Dan sabaraha dia tah? 400. Dia kurang dibelikeun rada gede. Keun bae kan tadi 2 nya eleh. Menang hiji tadinya. Aduh anjing sok 500 ieu. Heeh. Keun bae tenang. Ye. Alin we nya. Usuk masih tinggi gua teh tere balik deui tah. Cong kabekeun. Anjing ieu kumaha ieu aing? Rada kesangan euy mah. Jadi kieu nya akun. Sebenarnya Heula cicing tuh. Sorangan tong ngarecok cicing geura. Ieu mah sahara riwang kieu rasaan teh. tah dialinkeun ku urang ya. Cing. Itu disadap-sadap we. Dor. Bener keur goreng jam sakieu mah Pli euy. Kumaha? Goreng jam sakieu mah. Kumaha ieu? Beak nu ieu mah euy. Aduh. Anjing aing geus. Yo, Ya mah aing teh keur pusing kalau kada deui pusing teh kunyuk. kieu wae ye. Aya aset deui eueuh. Aset naon kunyuk aing boga motor hiji-hijina eta sia. Ieu teh jamna salah. Sorangan cek urang ge tong ngarurusuh. Nu kieu mah kudu santai, Pli. Aing geus boga feeling cek aing teh tadi geunan pasti cek aing geunan ieu kumaha ya aing motor. Atuh kumaha nya? Anjing Makane ye. Urang aing kasih teh yang nyawa aing anjing. Kudu aya deui motor aingna. Aing teh yang nyawa aing ngembung-bung aing carekan ku majikan aing. aing kasih kumaha ieu? firman tadi. Bebejana sore deui. Ieu kumaha ieu? Eta geus beak pisan. Beak. Anjing. Atuh da cek urang ge kudu nyalse. Ai kieu mah tuh da salah, tuh da sorangan mah we ngarurusuh. Ngarurusuh kumaha tuh pan aing teh tadi ge ngajedog kunyuk. Ji, kapan cek urang teh ieu nyalse apa rusuh, Pli? Rusuh cenah. Anjing lu kumaha Jeung jamna tadi salanan mah urang teu nempo jam. Balikan dewe beat gitu beat. Merek bitan kumaha jeung nu kieu urang komplain pan hese. Atuh aing ieu kumaha ieu? Ya, gitu ya. Kan kamari bahasa urang kojornya. Heeh. Di meunangna teh isukna geuning. Terus Tah lamun aya mah ayeuna mun bisa gitu. Yang kasih firman kudu aya heula. heula duitnya ti mana yang duit 1 juta sia? Siapan sorangan mah sok rada bisa geuning, Pli. Rada bisa kumaha pan aing teh tadi geus ngomong aing teh boga duit cing teh Ya, kunyuk. Pli. Lamun urang mah geus teu dipercaya ku jalma. Atuh na aing naik nginjem ka saha mulai nu mere aing geuna nginjem ka saha cih? Sok sing yakin kana hate sorangan pasti meunang. Aing ini kumaha atuh ya aing. Urang mah urang bisa mere solusinya. Aing bung aing teh yang nyawa anjing kan. Yo Kipli Gantian. yo. Cicing heula ya. Ke kasih firman burit, bikeun heula. Sorangan nginjem ayeuna pangke nya. Nginjem ka saha sia? Sorangan mah bisa tuh ka pamajikan rada ngageletek saeutik. Atuh pamajikan aing mah jeung naon duit 1 juta cenah meureun ngacaprak pamajikan aing sia. Kieu sorangan bebeja eta motor heueuh. Kempes bana duanana. Jadi leumpang ka imah. Banyak kempes atuh cenah meureun aing minta duit 1 juta na kempes sabarahaeun mayarna meureun mah 1 juta cenah meureun. Pan pakuna sagede drum gitu tangke diganti eta bana. Terus teu bisa ditambal. Aing mah teh yang nyawa anjing gantian Kitu wae urang mah sarana. anjing. Iwang anjing. Iwang. Iwang anjing. Iwang. Oh, aing naon? Anjing teh
Aing mah keur dipupusing teh kalau dipupusing ku si kunyuk mah cek aing naik kumaha aing mah tuh. Pemajikan aing pasti ngacaprak ieu mah anjing. Aing moal sakali-kali deui aing mah ampun. Aing kaki aing ampun aing. Anjing. Si Cibong kalau kanyang sarakeun ka aing tungtung teh goblok motor aing eueuh duit eueuh. Aing moal sakali-kali deui main nu kitu anjing. 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 Ya bapak majikan aing bisa ngacaprak ya mah anjing. Anjing ieu bakal kabeuki puisi aing ge cara nama. Moal aing moal sakali-kali deui aing main nu kitu. Anjing. Kalau kanyang sarakeun tungtung teh. Anjing.